Siapa lagi yang bisa istilahnya ngamumulainya banyak, ngamumulai budaya Sunda, pemisahannya seorang? Dapur seni yang diolah oleh Kang Wawan. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk apa sih? Untuk menggabungkan semua seni budaya Sunda. Harus dan wajib mungkin ya untuk mempertahankan seni budaya yang kita miliki. Saya ajungkan 4 jempol. Dapsen bud, dapsen bud, dapur seni jeung budaya. Dapsen bud, dapsen bud. Urang Cibiru sadaya poe Minggu sok jalan-jalan ka sentra wisata terpadu manglayang anu jauhna ngajuk-juk anu ngaralet kolot budak lalu lalang kasukueun gunung manglayang rupa-rupa kagiatan rameku anu daragang nu datang ngadon jarajan jeung aya sentra wisata manglayang poe Minggu jadi tempat pangjug-jugan tempat nanu jalan-jalan tempat jajan bari ninggal pamandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya pencaksilat benjang reak sagala seni aya anu jauhna ngajuk-juk anu deketna ngaralet kolot budak lalu lalang kasukueun gunung manglayang rupa-rupa kagiatan rameku anu daragang ngadon jarajan jeung aya nu ngadon bobogohan sentra wisata manglayang poe Minggu jadi tempat pangjug-jugan tempat nanu jalan-jalan tempat jajan
bari ninggal pamandangan. Oge sok aya hiburan di dapur seni budaya, pencaksilat benjang reak sagala senina aya. Sentra wisata Manglayang poe Minggu jadi tempat pangjug-jugan, tempat nanu jalan-jalan, tempat jajan bari ninggal pamandangan. Oge sok aya hiburan di dapur seni budaya, pencaksilat benjang reak sagala senina aya. Jadi ciri nu mandiri bandrekna anu kataji, ngeunah nginumna ngariung bari nyawa kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wilujeng anjing, wilujeng patepang deui dina pentas seni budaya kreatif 2013 anu lumangsung salami 8 giat dikawit 24 Maret dugikeun ka danget ayeuna cinakna kaping 12 Mei 2013. Alhamdulillah anu di alpukahan ku dapur seni budaya Kota Bandung gawe bareng sareng Dinas Kebudayaan tur pariwisata Kota Bandung gitu teh gawe-nya. Alhamdulillah dina dangat ieu nyaeta giat anu pamungkas di tahun 2013 nya kalesan sim geuring pun cepot nyarengan Kang Cuy sareng Teh Goy nya Kemapa? Margi Kang Dado nuju aya wagelan. Mohon. Nyanten nu ngagentos Kang Dado enak Kang Cepot gitu ya. Kang Cepot alhamdulillah geuring-geuringan. Aduh. Kudu dicium heula nya. Alhamdulillah kula wargi sadayana nya. Urang batepang deui sapertos biasa. Saban dinten Minggon urang hiburan. Leres. Dina danget ayeuna anu bari semidang Teh Goy. Aya pencaksilat. Mohon. Tiba Guron Gumelar Tunggal Putra Bandung. Pimpinan Bapak Ade Sopandi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru. Pencana teh pencakawih Kang ya teh. Pencakawih mohon. Salajengna Kang. Salajengna aya tari topeng benjang di sana balai olah kesenian Sunda. Tanapi anu langkung disingkat nyaeta box. Pimpinan pangarja Bapak Tatang Mahpudin, ada Nabi Kang Uday, asuhan yaitu Ibu Hajah Ati Kurniasih di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru. Mohon. Lajeng deui Akang. Aya prosesi penyambutan insyaallah Akang bakal disambut ku helaran tari persembahan ti panitia tim kesenian oge ti lingkung seni Jinggol Sawargi. Pimpinan Bapak Yudi Prajaya di Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kang Cepot. Kumaha Kang Cepot salajengna? Alhamdulillah yang danget ieu seueur pisan. Palihan aya dulur urang, wargi urang. Iya. Di seni budaya atraksi debus.
Seni budaya atraksi debus ya. Sinar pusaka Laskar Sinar pusaka Sunda ya. Iya. Mohon Tilarasan Bukit Pakar Timur Tinago Pakar mohon alhamdulillah. Oke, balik sasaran orang sadayana gitu teh. Kang. Aduh teh. Iya, kumaha Kang? Orang kupingkeun heula. Mangga. Mangrupikeun Padungdung Janari. Leres. Di Paguron Gumelar Tunggal Putra Bandung. Mohon wilujeng. Iya. Neng Nuri Bing Tunggal. Bing Tunggal ti Neng Nuri ieu nyaeta putrina ti pangarsa Kang Pipin Sopandi. Ketua Sadaya mohon wilujeng nyakseni.
Mani sami sang Akang Encus dan Akang Empot. Apa di bajuan Gusi Eta? Mani kembar gitu. Lain bacarkan teh bae sarua. Banget lagi sarua dah. Aduh ya Allah. Ngan si Eta mah licik mung dicet. Oh gitu. Bangetnya. Alah. Wah, damang Wak. Wak. Damang. Wah damang cenah wa. Anu salajengna teh. Anu salajengna Kang aya saha cenah? Aya nu sija ngiring kaul. Aya nu kiring kaul. Mohon ti mahasiswi Unpad. Mahasiswi Unpad mohon. Bade ngiring ngibing. Ngibing pecahnya. Upami teu tiasa ge bade ngabebetkeun maneh tina panggung. Aduh. Atuh pangitan lah mangrupikan penghormatan ieu mah. Iya, mohon Kang. Aya harewos di pimpinan Gumelar pangaresna kasepuhan. Mohon. Aki Ade mohon. Wirehna ketua sadaya piwara ngarengkeun heula. Tah kitu munnya. Kang Pipin Kang dihaturanan. Pipin. Da Kang Pipin teh membawahi banyak paguiran ya Kang ya. Harai, Berarti gitu. anjeunna ge hebat nih biasanya Kang ya. Nya. Bangga urang keprokan heula. Kang Pipin keprokan kaos Japati. Nya. Mengarang sakseni wae. Orang sakseni. Mohon pangirsana Kang Pipin. Ibing Pangbagea. Leres. Di pangarsa Pupuhu Satria Sunda Jaya pangarsa Kang Pipin. Engke dilajengkeun ka Kang Arifin. Kang Arifin mohon. Prong wilujeng. Nyakseni.
jadi kaku Sania Sunda tuturuna warisan mah warisan kalhun bangga ke sabrang asalan laban ke sampai mantu
tiga mawa biasa Jokruk taruhan catatan Sirani pembukuan Pahlawan Perjuangan Lama kejayaan Sirani
dibayar laguana anu bagus kapayun heula Bapak luara hayang ditebangan heula seo lain atur alah seha lain hujan akiana kapayun tian tos biasa hayang ditebangan heula seo lain atur alah seha lain hujan piliwin angin-anginan angin-anginan Bapak Lurah anu bageurang Bapak Lurah anu bageurang anu sayang dibayar heula Pak Lurah dibayar heula atur nuhun tos katapi pangasihan Pangarsa Bapak Haji Cep Dahyat Kabin Seni Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung Dari aturan Wilujeng Sukma walah ngaca di pantai darah Girang-girang tapi ya Kukut Bandung kamangaguan Kamaku ada apa-apa Sebar pangapuran Da pangapuran Luka nungsu di mata padang Peok tahun, peok winadua Kabari diri kangen Lapangan bersama siwi Pajajaran
asa papa dayana asa mo asa suka asa di parayana di ngobangoti capek bermelada ayo orang naksir dodi aju padang saka di ngobangoti capek jalada ayo orang naksir dodi aju
Selanjutnya Jinggo Sawargi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung dipayun mangga urang sami-sami nyangakeun puja puji kali syukur kadat ilahi Rabbi. Alhamdulillah kudat iradat mantena dina danget ieu urang tiasa riung mungpulung pamprok Jonghok patepang wajah dina raraga penutupan pentas seni budaya kreatif 2013 anu lumangsung salami dalapan giat tikawit kaping 24 Maret diberikan kadangat ayeuna cinakna kaping 12 Mei 2013. Alhamdulillah salami 7 giat kapengker. Oke, baris ditutup dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya dina kalancaran. Amin ya rabbal alamin. Atuh salamat sinareng salam mugia tetep dikejarkeun dikacarkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kadis Budpar Kota Bandung katut reng-rengan anu kusim kuring DP hormat. Oke, anu kusim kuring DP hormat Muspika Kecamatan Cibiru, Bapak Camat Cibiru, Kapolsekta Panjilekan dan Ramil Ujung Berung. Anu kusim kuring DP hormat para lurah sekecamatan Cibiru. Anu kusim kuring DP hormat Ketua LPM sekecamatan Cibiru, Ketua PKK sekecamatan Cibiru, juga para ketua RW sekecamatan Cibiru. Tailap anu kusim kuring DP hormat para tokoh pimpinan organisasi lingkung seni sanggar alim ulama sekecamatan Cibiru. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para bapak, ibu, wargi sekali, hayu urang sami-sami buka ieu acara kumawasan bismillah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna mangrupikeun di antara pangbagea sakantenan laporan pertanggungjawaban di atas nami Ketua Pelaksana ka pangarsa Kang Wawan Setiawan Gumelar waktos sinareng tempat di haturana. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormatin simkuring Bapak Kadis Budpar Kota Bandung, miwah jajaran katinggal ku simkuring aya Pak Kabid Seni Budaya, kepanutan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kadis miwah rombongan oge hadirin hapunten moal tiasa disebutkeun hiji-hiji paintennya da katinggal Muspika atau yang mewakili kepala lurah, ketua PKK, para RT RW, para pimpinan lingkung seni anu kantos di kaping 24 Maret dugi ka kiwari ngiring janten pengisi acara. Simkuring saja laporan wae ieu buktos pertanggungjawaban simkuring khususna ka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung oge ka warga masyarakat anu oleh-oleh ngiring nyakseni di kaping 24 Maret dugi ka ayeuna kaping 12 Mei. Satu acana flashback heula margi simkuring tepang sareng Pak Kadis Budpar punten disebat nami Pak Heri Jauhari ieu tepangna 6 tahun. Semantawi selalakon pentas seni budaya ieu parantos berlangsung 3 tahun ke belakang yang dimulai dari tahun 2010. Alhamdulillah tahun 2010 Dapur Seni Budaya melalui kegiatan pentas seni budaya ini mendapat apresiasi dan dukungan yang sangat besar dari pemerintah kota, khususnya dari Disbudpar Kota Bandung. Kita mendapatkan 9 kegiatan. Dengan 9 kegiatan kita mampu menampilkan 29 grup kesenian di tempat ini. Ini tahun 2010. Ini sebagai bukti kita pasang,
kita pajang juga dokumentasi kegiatan ini dari tahun 2010. Kemudian tahun 2011 kita mendapatkan kegiatan kembali sebanyak 8 kegiatan Pak Kadis. Janten radang irangan tina salapan ngagejlik sanes naik janten 8 kegiatan. Jumlah kesenian yang tampil langkung anu kawitna 20 hiji grup, namih janten 30 hiji grup. Janten ari kegiatan ngirangan, ai kelompok seni nambihan anu tampil di dia. Alhamdulillah tahun 2012 simkuring kapercanten deui ku pemerintah Kota Bandung ngalangkungan disbudpar. Tahun 2012 simkuring bertahan kenging 8 kegiatan. Tapi anu minton seueurna 40 hiji grup anu tampil di ieu patempatan. Total dari tahun 2010 sampai 2012 sebanyak 25 kegiatan yang difasilitasi oleh Disbudpar Kota Bandung, 101 grup yang pernah ditampilkan di sini. Alhamdulillah tahun 2013 kita mendapatkan kepercayaan kembali, kita mendapatkan masih bertahan juga di 8 kegiatan. Dari tanggal 24 Maret 2013 sampai hari ini 12 Mei, ini jumlah kesenian alhamdulillah janten ngirangan tapi potensinya namihan panginten jenis kesenian. Ayat 30 genep grup anu minton dia patempatan, sadayana 15 jenis kesenian anu tampil dia patempatan. Mugia tisimkuring saparakanca atas nami jajaran pengurus dapur seni budaya Kota Bandung ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka pamarentah Kota Bandung khususna ka Disbudpar di bawah kepemimpinan Bapak Haji Heri Jauhari. Sekali deui Pak hatur nuhun. Harapan simkuring, apalah artinya setiap kegiatan dari 2010 sampai hari ini. Jujur Pak Kadis, kami setiap berdiri di sini masih ada beban, masih culang cilung. Suatu saat kami bisa terusir. Sekedar mengingatkan saja, bukan hanya dapur seni saja yang memiliki dan menginginkan adanya fasilitas. Mari kita bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan khususnya di Abdi Saparakanca? Jawab saja, insya Allah panginten Pak Kadis, Abdi satekah pola kumawe carana mungemutan. Abdi Saparakanca ya sangat memerlukan fasilitas pendukung, khususnya akses jalan. Jawab dulu itulah. Mari kita sama-sama. Kemudian yang kedua, sejabina fasilitas Abdi harapan ke depan mugia kegiatan pentas seni budaya iya mangrupikeun hiji wadah hiji wahana kanggo ngabina, meningkatkan, memberdayakan bukan hanya orang seni yang bisa menikmati pertunjukan di sini, tapi bisa berdampak untuk masyarakat sekitar. Saya yakin berdiri selama 4 tahun di sini, ini masyarakat ada yang jualan, aya nu icalan Pak Kadis. Eta Abdi sering ngobrol upami aya kesenian sareng teu aya kumaha dampakna. Itu sangat bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Harapan simkuring kapayun mudah-mudahan tahun 2014 simkuring Saparakanca masih dipercanten kanggo ngokolakeun khususna program dina raraga ngaberdayakeun oke ningkatkeun kualitas para seniman. Sakitu anu kapihatur tangtos seueur kakirangan, mudah-mudahan kirang puas supados abdi tiasa mayun ka kantor. Sakitu anu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten, hurip Sunda. Biantara pangbagea oge arahan sakantenan nutup acara program kegiatan rutin mingguan pentas seni budaya kreatif 2013. Kamoga pangarsa Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Heri M Jauhari MM, waktos sinarang tempat diaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Sampurasun. Anu kusing kuring dipihormat Kang Wawan, Ketua Dapur Seni Budaya. Anu kusing kuring dipihormat para seniman budayawan anu hadir di tempat, kasepuhan oke,
anu kusim kuring dipihormat reng-rengan muspika sareng para lurah langkung tipayun kurang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dinten ieu urang masih dipasian mang pirang-pirang kanikmatan anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Anu utamina urang dipasian kanikmatan masih tiasa silaturahim di ieu tempat anu insyaallah sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Ngajurungan pribados nepangan silaturahmi sakantenan nutup pentas seni budaya kreatif 2013 di Manglayang ieu. Namung sateasana sim kuring oge ngahaturkeun nuhun ka Kang Wawan kalih reng-rengan sadayana di Manglayang ieu anu parantos ngalaksanakeun kegiatan pentas seni budaya kreatif anu parantos dilaksanakeun 8 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan sim kuring kapayun tangtos langkung ningkat deui boh dina kualitas tampilan, jumlah kesenian oge kuantitas oge nambihan insyaallah di tahun payun. Anu utami sim kuring nitipkeun perkawis perlindungan, pengembangan sareng pemampatan seni tradisi umumna di Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Cibiru di Manglayang ieu. Perlindungan alhamdulillah tadi parantos sadayana nyakseni urang sami-sami ngupingkeun lagu Perda nomor 5 tahun 2012 sareng Perwa 058 tahun 2013 perkawis pelestarian seni tradisi anu insyaallah kapayun mah aya sababaraha kewajiban anu kedah dilaksanakeun ku sakumna masyarakat Kota Bandung, para pelaku usaha pariwisata kedah ngalestarikeun seni budaya. Kapayun sanaos pentas seni anu bade ditampilkeun nyaeta pentas seni modern atanapi kontemporer, sateacana kedah nampilkeun heula seni tradisi. Janten upami aya pagelaran band oge, konser band, konser artis-artis ibu kota anu bade tampil di tempat-tempat wisata kedah nampilkeun heula seni tradisi. Diharapkeun dapur seni budaya ieu tiasa ngembangkeun oge sanes wae di Kecamatan Cibiru. Kapayun mah tiasa ngembangkeun aya dapur-dapur seni anu dikoordinatoran ku dapur seni budaya di Cibiru, tapi ngembangkeun sakota Bandung, nuhun-nuhun sa Jawa Barat kapayun. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pentas seni budaya kreatif 2013 secara resmi ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Urip. Iya. Pentas seni budaya kreatif 2013 resmi ditutup. Ngaremeh. Ngaturkeun ka Bapak Kadis, oge ka Akeran Ketua Dapur Seni, oge Pak Kabid, hatengan pisan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para warga sadaya, pentas seni budaya kreatif 2013 nembe bisa ditutup secara simbolis ku pangarsa Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Alhamdulillah atuh orang tutup ya acara ku sami-sami ngawaskeun hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Anu salajengna nincagana acara Singa Depok di lingkungan seni Mekar Harapan Pusakarama pimpinan pangarsa Bapak Sunardi di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Atur nuhun tos leak Dapsen bud dapsen bud